sapopoe di kebon di sawah geus tararang ke gagawe cik apal keneh kitu nu baheula basa keur zaman ngora cik bismillahirrahmanirrahim lah sekolah maripu gini rincu kieu ari di leuweung mah kieu kaayaan jauh ti barudak awak geus asa lalin cai ge cai mangkukna meureun ieu teh keun we sugan moal jadi panyakit bismillahirrahmanirrahim ari kahayang mah kolot teh barudak aya di lembur nuluy keun jajak kolot saeutik oge diurus geuningan ari geus kolot mah kieu karasana kahayang mah aya saurang di lembur jadi kumaha barudak di kota di dayeuh barudak baralik atuh ka dieu abah teh ingat wae kamarane iraha barudak teh balik aya abah lain sombong lain adiku meureun abah teh aya meureun baheula kungsi diajar sepor meureunan kitu lamun aya nu hayangeun mah barudak bisa sepor arek ku aing dilatih nya ku abah kitu dari kakeun kitu mah keun beda meureunan manehanana geus bisa bela diri meureunan ti batur lain ti abah wae titip ya Allah lahirna batina beurangna peutingna pan ini abdi bade merantau urang kumaha ini teh bade merantau urang kan pekan ya urang ieu boga-bogaan mah lain eta atuh gah maksud seroni mah bakalan jang awak urang pasti dan disebut perantauan teh masa gawaya panggil jeung jelema mun tapi kumaha tuh kemana ya kira-kira urang yang ieu gaduh kawauhan paling itu urang teh apa-apa apa ayo silaturahmi nya ayo atuh aya si abah nanya mun raja sebenarnya
rancangan ieu teh abah biasa cenah. Nah, pemaksaan abi teh abi hoyong merantau. Kumaha? Biasa naon, ujang biasa teh biasa naon. Biasa naon atunya sok cek nya panginten lah pami cek ieu nama abi teh hoyong nah yang mau. Ulah kayak ada. Cek atuh awan pelatuk. Berapa rangkum na euy. Ieu pamitannya, pamitannya teh ka ieu pamitan ieu mah pamitan mah manawian ari abang sanes biasa sanes terang banyak pamaksadan ujang duluan ka dieu pamitan ieu nya punten ya abah ieu. Ujang teh aya kaboyong. Jurus di dieu teh jang 5 jurus di antawisna hiji pamacan. Anu kitu lain bah. Sanes di abah mah sanes anu kaduana monyet. Wah, anu kitu lain bah. Sanes kitu deui apa tah anu katiga unta. Kieu sanes bah. Sanes kitu. Atuh. Memang kieu nya tah anu katiga unta anu kaopatna karate. Ai karate malah karate boxing. Kieu ya nu hiji nyaeta pamacan jadi nandakeun jeung diri urang teh ulah model macan kumaha macan hiji macan teh nyaeta raja leuweung ulah nurutan macan mau jadi ngahalalkeun sagala perkara model ayeuna aya hayam batur ditewak dihakan jadi manehna boga rasa gagah. Tah terus ayeuna urang teh kan sagala rupa pokona ngalakeun serangan. Da manehna enak-enak manehna teh raja. Ulah kitu teh jang. Mohon. Sakitu teh Abah. Tapi ayeuna syukur alhamdulillah ujang aya kaharayang janten ujang teh hoyong gaduh naon. Bela diri. Tah kitu bela diri ilmu. Bela diri mah gampang cek Abah mah. Jurusna hiji barusah. Barusah teh naon bah? Tah batur buru urang misah batur teh arek mupul urang teh Lumpat buru-buru. tah dua jurus langkah 1000 Lumpat deui wae. Jadi kebal sanes bah. sanes jurus langkah 1000 teh model ayeuna aya kuda batur berat teh lompat tah tapi henteu kitu jang urang teh jadi bisa mah ulah cek Abah oge ngan insyaallah kahareup lamun nya ayeuna panginten janda waktuna ge wengi jadi Abah panginten geus kondisina Abah geus kieu geus jadi kurang ya kumaha sepedak kemahna kondisi awak geus lemah tah enjing we mana apa siang kitu nya maksana kitu insyaallah ku Abah sapangatuhan Abah panginten ku Abah bade dipasikeun nya ujang dilatih yang cek kasarna kitu sanes Abah jadi ngajurung-jurung panginten ujang teh panginten kakara kan jang dan terus perjalanan teh gitu sanes bapak Abah musim enjing we siang kadarieu nuhun tuh bang nya nuhun kitu bayar iya aya salit lah tekenging jang naon iya bah ieu mah lumayan jang mesiar ieu mesiar bako 2 tronton mah cekap alhamdulillah Atur nuhun atuh bah. atur nuhun bade paminten Abah wangsulnya Abah Abah tadi sehat ge eta musirnya punten kasep. Assalamualaikum bah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ieu teh anu disebut